Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing murid-murid kelas 1. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Abila dina palajaran bahasa Sunda. Kumaha sadayana? Daramang tetep semangatnya diajar di bumina. Dinten ieu materi urang masih ngeunaan pakakas atanapi peralatan. Pakakas nyaeta mangrupi barang-barang. Pakakas aya anu dianggo atanapi digunakeun di sakola sareng aya pakakas anu diangge atanapi digunakeun di bumi. Jadi perkakas itu adalah berupa barang-barang. Ada perkakas yang digunakan di sekolah dan juga ada yang digunakan di rumah. Ayeuna urang diajar rupi-rupi pakakas anu aya di bumi. Mangrupi 1. Pakakas ruang tamu, 2. Pakakas nu aya di dapur, 3. Pakakas nu aya di kamar tidur, 4. Pakakas nu aya di kamar mandi. Pakakas di ruang tamu, biasana di ruang tamu aya kursi, meja, sareng lomari hiasan atanapi lomari buku atanapi lomari TV nya. Salajengna pakakas anu aya di dapur mangrupi kompor, panci, teko, katel, langseng, talenan, cukil, sendok sayur, piring, gelas, sareng sajabina. Dilajengkeun kanu pakakas nu aya di kamar. Nyaeta kasur, bantal, simbut, meja belajar, lomari, sareng lampu. Tah biasana di kamar mah pakakasna anu atos disebutkeun tadi. Sedengkeun pakakas anu aya di kamar mandi biasana sok aya sisiuk atanapi gayung, ember, sikat, sabun, odol, sampo, wadah runtah alit sareng kaca eunteng. Saatos mikaweruh pakakas nu aya di bumi, ayeuna urang lajengkeun ka pakakas nu aya di sakola. Di sakola teh biasana aya rohangan anu umum anu penting nyaeta nu kahiji ruangan kepala sekolah, 2 ruangan guru, 3 perpustakaan, sareng aya oge musola sareng sajabina. Di ruangan kepala sakola biasana pakakas anu aya nyaeta meja, kursi, lomari kanggo nyimpen map-map, kertas-kertas sareng buku-buku sareng laporan-laporan penting, aya bandera, aya oge meja sareng kursi kanggo tamu. Upami di ruang guru biasana pakakas anu katingali sareng nu aya mangrupi meja, kursi, lomari, sareng box atanapi kotak-kotak tempat nyimpen arsip. Upami di perpustakaan biasana pakakas anu aya di perpustakaan mangrupi meja sareng kursi kanggo urang maca buku, tiasa maca, tiasa nyerat. Sareng aya rak-rak buku, nya lomari buku anu eusina ku rupi-rupi buku. Salajengna pakakas anu biasa aya di musola nyaeta sajadah, mukena,
Quran, rak Quran, ya. Tah ayeuna urang tingali pakakas naon wae anu aya di kelas. Nu kahiji, aya kursi kanggo urang calik sareng meja kanggo nyerat. Teras aya papan bor kanggo ibu guru nyerat. Teras aya meja sareng kursi guru. Teras biasana aya rak buku di sisi-sisi, aya spidol, aya pamupus, aya jam, ya. Nah, eta anu tadi ku ibu disebatkeun mangrupi pakakas nu aya di kelas. Murid-murid ibu sadayana di kelas hiji, murid-murid ibu semuanya yang soleh-solehah. Sampai di sini dulu materi pelajaran bahasa Sunda mengenai peralatan atau pakakas anu aya di bumi sareng aya di sakola. Mangga diemut-emut deui naon namina dinu bahasa Sunda. Dugi dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.